Udang ek balanja heula. Belanja? Heeh. Jadi. Ek balanja nya sakedap. Adis nanya kan ya? Aya. Masih ada kopi saran tadi. Nya. Tak ada kurus hati nama. Oh sing waspada kali duit bos. Pertama. Tenang yang di Cimatan. Cimata kade. Oke siap terus urusan Cimata. Sering dicek. Heeh. Yang saya nomor pamit kado berakan. Itu China bos. Kali dong. Aduh, bos hampura ya. Kakak mau yang suara. Oke siap bos. Kayak orang nggak mau ke mata. Oh, kadetan kontrol. Oke. Yuk. Waalaikumsalam bos. Kak. Naon? Yuk, nengek ngomong yuk ke radio. Sigana mah tetangga teh kecurigaan Tadi neng ke kamar mobil lo bandung ngomongkeun sigana mah curigana teh ka Aa. Kumaha mun kanyahoan. Bener neng. Demi Allah tuh nggak bohong, neng mah keur balanja oge buru-buru. Langsung balik. Just tenang lah, moal. Eta kayak kumaha mun warga sarerea ngagrebeg ka dieu sok. Moal, Gus. Era. Tenang, Gus, moal. Kumaha ieu? Moal, kita mah perasaan si neng ngumpul meureun. Neng perasaan atuh da kadenge ku ceuli teh. Gus, tong pikiran nu kitu kan mah. Geus masak heula jeung geus lapar yo. Ek dimasakeun naon? Naon we sayana. Nya ek masakeun. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana? Oh biasa ya pasti pasar belanja ya. Beneran. Kebutuhan warung nganter si Neng karunya sorangan bae biasanya. Ustad. Kebetulan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ya Pak Hansip? Aduh, aya naon? RT nanyakeun. Ayo Kak, Bumi. Aya naon teh nya? Rapat penting. Oh, ya antos aja tuh. Yuk. Ke aya kurang. Oh, kena naon gitu, Bos? Tenang naon. Nyantos Neng sarang nono salahnya. Ayo Basa, Dipayun ya. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan tenang ya. Neng mah asa teh. Teh pararuguh teh asa teh tenang gitu ngalakukeun hal kaos kitu teh. Enggak penting aya we gangguan, aya we nu nembongan. Ya suara nanahan teh teu jelas. Mending eureunana we kitu nya, mending nyangan nama bener. Gus, moal naon da eta mah anu suara-suara hunkul. Sanes kitu atuh da asa aya nu nelor teh kitu. Apal meureun agen rasana aya nu nelor kos kumaha teh. Mending kena nyangan pada melandu bener teh kos kitu. Kumaha neng da aya nama geus terlanjur. Tadina geus aya perjanjian ongko. Tapi da kumaha angger, nya teu karunya kitu kan yang penting gangguan bae kudu kitu. Nyapaan aya AA. Nya sanes kitu kajian aya agi sok da. Dinya teh sorangan yang teh sare teh. Kabayang mun tiba-tiba nongol hareupeun kumaha nya teu karunya. Cenah mending keneh eureunnan. Nyangan pagawe nu bener. Lamun di eureunnan ke urang can tentu boga duit deui neng. Nya beuting atuh, penting mah usaha heula lain di mana-mana oge. Ayeuna mah da usaha-usaha ka mana kena teh hararese. Nya atuh. Setelah atuh karep kumaha awe. Oh, geus keun tanggung jawab aya mah. Pan diingetan tos angger we teu nurut. Waalaikumsalam. Aduh. Cek. Astagfirullahaladzim. Aya naon ya teh, Pak RT? Oh, kieu tah. Mun urang teh apal modenya aya lembur teh beuki dieu teh beuki hareng-eng. Loba kajadian kieu teh kitu teh ya. Tah, jadi ngadenge laporan di warga cenah ayeuna teh kejadian-kejadian anu teu arasuk akal gitu intina mah.
Coba penampakan malah si Hansip bisa berakali tuh nempo anu teu paruguhnya sip. Iya. Ringgis. Nah, tambah-tambah ini teh loba laporan di warga. Anu ngalaporkeun sering ngadenge suara-suara aneh. Aya nu sing kalayang sing kumaha malah cenah aya nu nempo buta segala rupa. Jadi itu kan tanggung jawab urang selaku keamanan. Bener. Kan ai urang masalah kieu mah masalah gaib gitunya. Mohon. Lintang teh ku ustad ieu mah urusanna teh lain jeung nagaranya. Itu jelaskeun naon bae anu sering kejadian sering kealaman ai keur ngontrol. Pak Ustad, sering kejadian teh, orang teh ngontrol sering nempok buta, pocong, kuntilanak, Di mana eta? tuyul, Di mana? ya di mana-mana di sekitaran lembur orang. Jadi masyarakat biasa resah, laporan ke orang. Tah gitu. Aduh, kumaha. Nyanggeus ena mah. Nya PRT. Cek urang gitu ieu mah. Nya kayak penting hayu urang naon neangan sababna kumaha aya naon ieu teh. Hayu babarengan urang teangan aya situasi naon sabenerna di lembur urang teh Tah, gitu. Ngaresahkeun. Ya kan ku ayeuna manggil ustad ka dieu teh ustad selaku tokoh masyarakat, tokoh lingkungannya. Ayo urang bebarengan supaya ieu desa, ieu lingkungan urang teh kembali aman nyaman deui gitu. Ulah model ayeuna. Malah nu mantak jadi bingung jeung melang gitu nya. Ieu sangkaan masyarakat teh nyudut ka hiji jelema gitu. Tah Pada Isabel lah tinggal ke warung dong Kak. Ya, Ayo kayak urang urang barengan. Urang jeung biasa jeung ieu ya. Siap. Asisten terbaik. Ya, siap. Kadek teh ah. Iya, Halus gawena halus ya. Nah, yang geus kitu bae intina mah. Ya. Nyantai satunya. Bisa sibuk di warung. Iya. Ayo ya. Aduh, wah ya. Ayo sip ah. Ini lho orangnya. Ayo. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng baru jadi korban apa di tembongan wae. Bebengar orang teh. Lain gua kituna. Ini teh kawian pisan udah puting kaganggu wae. Yang geus ayeuna mah kumaha? Neng niang tong neangan. Tumben nengnya jam sakieu warung geus sepi. Kamarana ya baru dak. Duka ta. Nyari sama di warga teh ini laras aya itu Ayo naon? hal gaib. Hal gaib. Emang sih kamar-kamar ge agak sok ngadamu teh kitu cenah. Masyarakat geus rada resah ieu teh. Duka tadi mana akar permasalahan mah. Pantesannya masih sore keneh. Geus harap pikir kamarana warga. Biasa nama rame. Biasa nama di dia sampai puting sok aya wae. Pak Ustad. Ayo naon? Apa sih dikabar dia? Ayo naon? Ayo naon? Bade nyarius. Kumaha? Sebenarnya nama anu ngarasakeun warga Jayanto. Maksudna kumaha maksudna? Jayanto teh ngelakukan pesugihan ame bunga. Astagfirullahaladzim.
Kumaha terus kumaha ayeuna kumaha. Nyalita teh asa kasihanannya di bumi nyalira. Sakta pupuku ayeuna nembongan samodelan nu gede jangkung teh. Suara teh pugura. Kasihanan kita teh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ditambah nuhunkeun bantusananya. Elingkeun ayanto tong sana gawas kitu deui. Nya ke insyaallah ke Pak Ustad ngabantosan sareng ieu Neng Sinta oge ngabantosan. Ayeuna anak di mana? Maju di bumi ayeuna teh ditinggalkeun kulita teh. Nyantos enak mah tos insyaallah kayaknya ku Pak Ustad sareng ku Neng Sinta dibantos nya samampuna Pak Ustad insyaallah aya namanya tenangkeun heula pikiran urang hate urang tenangkeun ngadoa kanu kawasanya ka Gusti Allah pang mudah-mudahan urang sadaya dilindungi nya Neng Rita nanya ayantona dilindungi ku Allah nya amin ya Allah ya rabbal alamin Nyantas nuhunnya nyantos enak mah mohon kayak insyaallah Pak Ustad sareng Neng Sinta ngabantosan lah. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam warahmatullahi. Bener geuning Nengnya. Astagfirullahaladzim. Aduh, si Neng kemana euy? Seputing kieu. Aduh, si Neng kemana euy? Aduh. Aduh, pasti abah teh setor, euy. Aduh, si Neng, kudu ke Pak Ustad ya. Ya, Andi, Pak Ustad. Dot. Nah. Si Anto meni buru-buru gitu. Curiga teh. Curiga euy. Aduh, kekeo telepon barudak kok. Telepon budak kan. Di doko. Heeh. Aduh. Dok. Ih, kadi. Si iya sih, si Yanto curigakan euy. Heuh sakalian jeung barudak. Merean. Oh, merean. Oke, ditunggu. Guat. Yuk, urang nuturkeun deui lah. Oh. Ustad. Assalamualaikum. Ustad. Waalaikumsalam. Nek, Bi, Ustadna aya? Aya, kayak di Mohon. ah. Kamu. Oh. Nah. Waalaikumsalam. Ustad, naon ieu Ustad? Aya naon? Aya nu pada ditarioskeun Pak Ustad. Ayo tuh kalabat, ayo. Ayo kalabat. Sok etah calik. Tah, eta Neng. Sok calik etah calik di dinya. Aya naon ieu aduh. Meni jiga nu rareuwas kieu. Jadi sebenarnya mah kieu Ustad, Kumaha aya naon? Aya naon ya teh. jadi kieu Pak Ustad, abdi teh kan caritana kapungkur teh aya masalah. Masalah kumaha? Masalah ekonomi Ustad. Segala hal resenya. Jadi abdi teh cek paribasana mah nyandak jalan pintas Pak Ustad. Jalan pintas. Maksudnya? Abdi teh ngabuta Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Terus kumaha ayeuna? Abdi teh nyesal Pak Ustad. Hayang lepas ti ieu teh kedah kumaha kitu carana. Tos lami eta. Nya lami Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Allah.
Pantesan sih tadi aya yang ditaga aya ka dieu. Aya ka dieu nya wawartos gitu sih. Wawartosnya masalah ieu. Tah, ayeuna ge si Neng teh. Tadi keluar di bumi nepi ka ayeuna cari deui Pak Ustad. Coba ka mana? Mohon. Padahal mah tadi entos lumayan lami nya Nengnya. Terus lumayan lami di dieu terus uih deui kan. Tah can di bumi ge teu aya. Mana tanya? Jadi ayeuna kumaha tah? Jadi erek maksudna erek kumaha ayeuna tujuanna? Intina mah abdi teh hoyong lepas di pasugihan itu Pak Ustad. Yang lepas. Astagfirullahaladzim. Jadi nyata orang teh ulah hanya karena masalah ekonomi orang terperosok ke jalan anu salahnya. Kemudian istilahna bersekutu jeung nu ngaranna jin setan. Astagfirullah. Eta dosana nyantos atuh ayeuna mah. Eta di mana? Nang di mana? Ngambil pesugihanna di mana eta? Di hiji leuweung Pak Ustad. Tapi ayeuna niatna serius erek ngalepaskeun. Serius, insyaallah serius Pak Ustad. Nya. Serius. Nya hayu insyaallah ke ayeuna dibantu ku Pak Ustad dibantu. Ayo ayeuna tuduhkeun tempatna urang sasarangan lah. Mudah-mudahan insyaallah karena ditulung ti Allah urang tiasa ngalepaskeun dina eta pesugihan eta nya. Amin Pak Ustad. Nyantos hayu atuh ayeuna babarengan ka ditu. Ayo tuduhkeun tempatna. Neng, bade ngiringnya. Ayo. Ayo. Ustad, kenapa sendal? Oh, nya sok. Ustad, nanti kan 8 tahun ya lah. Wah, bener. Sabar. Bos, itu bos, ini tuh. Sabar. Iya berarti anu ngaras. Iya, Pak RT ngasih warga teh. Iya. Ulah. Ada ya ulah. Tenang. Nesang bro. Ulah ya. Isi jadi perkara ya main hakim sendiri soalnya mah. Ya. Kumaha aya naon eta naon ya teh? Berarti benar orangnya, Bos. Iya, hilangan duit teh yo. Bawa warga kehilangan duit, Teh. Iya, itu berarti provokator. Tapi kurang teh kudu secara otak. Bos, sapiain, Bos. Bos, sapiain. Gus. Tenang. Jangan keluarga soalnya, boy. Enggak capek ya. Aduh. Urus 40 juta ya Pak RT hilang duit. Ya, sabar, tenang. Uang ngaladang katiu Pak RT ya. Bener ya. Sapoe yang 50.000. Tadi kan terjujur ke orang. Masalah nanya gitu lah. Sugihan teh eta. Oh, berarti geus ngaku. Nah, cuman entenya nggak sadar gitu hayang kumaha carana bisa lepas. Ya ini teh niatna mah urang sareng yanto terek babarengan ke tempat tapana ayo urang babarengan kumaha carana ka di ditu suganan mudah-mudahan aya kitulung di Gusti Allah benernya Pak RT. Ya geus ena mah sabarnya. Geus ayo urang aya babarengan ka ditu. Bereskan dah. Urang ka babarengan hayu. Mending Kali urang aya ka ditu. Ka tempatna yanto tapa urang mereskeun di ditu ayo. Oke, Suganan aya pitulung. Geus jujur berarti Nah, ya. bener geus alus, niatna geus alus, geus jujur. Niat geus babalik pikir. Ya. Nya geus hayu urang Ari ayeuna. babarengan ka ditu. Yuk. Yuk. Neng. Ayo warga. Yuk. Kade yuk. Rasakeun keluarga. Hormat. Kade hansip. Sip. Ayo. Yo, bawa. Iya. Di mana ya?
Sok gimana Gitu, dukun? Oh, Mana, di mana? itu. Paling itu Pak RT. Nah, yuk, yuk. Harus sampai warga. Budak. Yuk. Ayo, acurkan, acurkan. Iya. Ayo. Hancurkan loh. Ngan karing tubar. Bener, iya. Iya. Benar Pak RT. Ayo orang. Iya kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Punya Pak RT. Depan Ramadan. Mohon Pak RT. Saya sudah antar. Astagfirullah. Yang ada nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Kumaha aja orang Pak RT. Tempat jinjing setan. Lain, iya. Kumaha. Pesugihan teh naon sebenarnya teh makhluk-makhluk teh. Buta, Pak Ustad. Buta. Pak RT. Wah, masih aya keneh berarti Pak Ustad. Dedengkotna. Pak RT ini. Babarnya doanya. Nah, saya kek Pak RT sareng sanesna ka pengker baheula nya. Ya, sok Bisi aya nganaonnya. Ya orang ngabantuan ku doa we Nya, ke banyak. Neng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
canggih naon anu geus dicanggihkeun ku manehna tapi manusia ingkang tina canggihna ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم Pak RT. Alhamdulillah. alhamdulillah Kadari lah. Kadari. Aduh. Alhamdulillah Pak RT. Pak RT, Ustaz. Litana ka mana? Lita. Mun. Oh, nyantos kayak sagedap. Sok. Sugan masih aya katulungan gitunya Pak RT. Bantuan. Ngadoa. Pak RT tempo. Sip. Bantuan. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat. Ada. Nanti saya dicandak weh. Yuk, Neng. Weh, Pak RT.